Ya, aku boga ide cemerlang. Ide naon gitu? Ieu mah nya, kamu teu kudu dagang, teu kudu usaha ngalah duit. Alus teu ide aku? Di kumaha sebut alus can ge ngomong acan. Oh, heueuh, lain. Kamu penasaran teu idena naon? Heueuh sok naon? Tah nya aku teh kitu boga ide, kumaha lamun urang nyieun kolam renang di Cai jadikeun tempat wisata, pan loba nu berenang, otomatis loba anu asup, anu make karcis, loba duit weh. Astagfirullahaladzim. Kamu kerasukan jin naon? Kumaha itu konsepna kolam renang di kamar mandi gitu? Heeh. Budak urang yang hungkulnya nu eta nu ngajaina. Teu atuh budak batur oge, jadi mayar ka urang, jadi loba duit. Mah bener batur ge parasetan dinu lega tempatna alin di kamar mandi ieu mah. Aya liuran kau mah.